sabaralila nangkodna nu mentak ngabatalkeun kana salat biqadri subhanallah sakira-kira cukup maca naonna teh nangkodna eta budak ka bapak cukup maca subhanallah batal salat bapak anak sabab budak can disu lain tanya ke anak pelebah can disunatan makerna aya undang-undang nu mantak aya kewajiban nyunat alhamdulillah mudah-mudahan ieu pengorbanan pribumi sing dibalas ku Allah amin almarhum almarhumah datang tos ngagaduhan nu ngararantu leres teu di alam barjana sing aya dina rahmatna Allah dijadikan kuburanna raudhatan min riyadil jinan taman daripada taman surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal osok dia ngaduakeun ka nu geus maraot osok moal diperean moal tong kabawa kusakaba ai pelebah ciareuy mah masih kene saakidah alhamdulillah mudah-mudahan almarhum almarhumah keluarga besar Kang Ismail beserta istri sing dirahmatku Allah subhanahu wa ta'ala iya robbal kepan yang ngayakeun kikian teh biayana teh lumayan daras teh Pak teu acan ieu hiasan nyamungan atau menang nyawa ieu luar biasa ieu teh nya Masya Allah Rabbuna Karimnya Masya Allah dan yang sahabat-sahabat gay pelemah digunakan mah kekewaya hitunganana teh bener teh kori sadua duh alhamdulillah dan mubalik teh nya geulanannya Masya Allah Rabbuna Karim ada kiai mengaji kemana-mana ikhlas terus ikhlas dalam geus kieu ayeuna mah nu dipilarian teh amal plak segala rupa geulaanan eta mah urusan pribumi eta mah nya geulaannya alhamdulillah si ari sok kieu ngalwangi eta raya darek naon kikihan hari teu aya pengajian mah bener teu reto mati penting isukan di dia Masya Allah moal aya nama berkah aya pengajian ieu tempat bakal jadi saksi keselamatan ke di akhirat amin iya robbal mikir dunia yang nangis sepadel kieu reus teu Pak Kalimantan asap kabut bener teu Pak jarak pandang semakin dekat Masya Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu acan bencana kamari di jalan Cipularang ya kecelakaan lalu lintas anu merenggut jiwa malah pang segera mah kamari ieu teh caket di dieu reus teu Pak innalillahi wa inna ilaihi dunia oh sudah tua banyaklah orang yang sudah gila tak memikirkan usia dunia tak mau tobat daek sholat tersadar diri penuh dosa sampai jempling itu nyalananya tak sadar diri penuh dosa loba bencana teh kulantaran loba dosa saha dosa urang batur segala rupa kon teu boga dosa wae sabab cek ulama alus keneh jelema boga dosa ngaku loba do daripada jalma tukang ibadah ngaku-ngaku geus leukeut ibadah harus keneh ngaku loba dosa bener teu lah jadi loba istighfar tobat ka Gusti Allah sabab ieu budak disunatan teh supaya babarengan ngalaksanakeun ibadah budak bekna biayaan budak teh ngabiayaan budak tong wae lahir geus lahir ke alam dunia budak kakarak aya dina kandungan karak dina kandungan tah mimitipan nu disebutna teh naon ngidamnya keur waktu ngidam sok ngadirih di loba kahayang kajang ulah nyebutkeun ngidam ningali kana patuangan kuring ulah ayo melong we ka dieu nya tak kuring ningalkeun bangku naon sababna teu kiat Kang puntennya calik nyedek ka luhur Allah Rabbuna Karim eta keur ngidam sok loba kahayang nu jadi pamajikan teh hayang buah ngora lain usumna kadang-kadang bener teu samar kaha hayang es campur tengah peuting kadang-kadang hayang martabak mana anyar keneh loba nu ragrag di lebak di heulana aya nu dagang aya di belahan Bandar Selang wayahna we maksakeun bener teu da ngalaksanakeun kahayang nu jadi
eta teh ngabiayaan saha? Ngabiayaan budak nu aya dina rahim, dina pianakan. B biayaanan ibu, masya Allah. Malah kabeh ditu mah aya aneh hayang inungna teh, lain hayang rujak campur, lain hayang buah ngora, hayang ngome kanyut teh aya teh. Aya di dia aya nu kitu aya. Coba nu mana awewena nu mana. Allah Rabbul Karimnya. Rupa-rupa eta kahayang. Biaya. Masyaallah Rabbul Karim sasasi. Maka di mana di cana ka dokter spesial kandungan terus teh Bu. Masalah malah aya naon ya, aya komputer segala menyatakan naon jenis kelamin lelaki atawa istri. Tapi sok loba nu nyalah eta teh. Aya hasil komputer lelaki aya brol awewe sok aya nu kitu. Aya tara. Rada moal bisa ngaleuwihanan ka kawasaan Gusti. Cek Allah ida aroda sayan ayakula lahukun. Kumaha aing we bener teu. Da eta mah urusan Gusti. Mudah-mudahan yang murang kali sing soleh. Iya robbal. Teraskeun. Ada cana naon cina we. Allah can puguh rebut tawarna karak sakieu mah bener teu. Da ngaji mah biasana normalna sajam. Sajam liwat ti sajam urusanana ngalemur. Eta mah kumaha we kawisannya geulanan. Atuh bade dipas beureum mangga nya geulanan tos, atuh bade dilangkungan lemur tamanya geulanan. Kira-kira upami tukang bas ageng gaji pokok ageng ngalemur di dieu. Kumaha cek pribumi jeung gaji teh mah Insya Allah. Allah Rabbul Karim budak be biayaanin sasasih biaya terus ngadirih dileres teh malah komo anak pertama mah Pak Allah henteu mah gencel ka mana ka bubidan oge pariksa deui encan ku bapana geura cenah dengekeun tadi dengekeun nya tapi kan ditomplokkeun kana ceuli bapana eta teh nya bangunna ieu dak digdeg bun arek jadi tukang main bola sok aya nu kitu pandatnya. Allah Rabbul Karim sing rajin ibu upami nuju ka kandungan ngaos ayat suci Al-Qur'an diserap Bu bacaan ibu teh kana naon ya memori anak engkena bakal jadi tukang rajin maca Al-Qur'an cara tadi masyaallah ti usia dininya parantos dinaon parantos dipelajari membaca maulid azam takdim kakang jeung Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok maca sholawat sok kenging sabaraha wangsulan sok wengi kenging 1000 5 cenanya lah. Da eta lamun tahlilan maca sholawat nariah 11 kali ngaplek ibu-ibu teh pan. Ieu harek aminah cenah ieu teh lah. Malah dikir ge aya dikir khusus, aya dikir nyeret-nyeret di mana nu ngabagi besek. La ilaha illallah, la ilaha. Juru itu nu ngabagina ka dieu nyeret. Baru terjadi ka juru itu nyeret deui ka dieu. Aya nyapanya Allah Rabbul Karim biayaaneun opat sasi sok ngumpulkeun ibu ustazah atanapi Pak Mualim Pak Kiai karorompok abdi bade naon bade ngariung syukuran opat sasihan sabab budak pan opat sasi mah ditempelan naon ku Allah diterapkeun ruh restu osok oyak da dilebet osok ter budak teh nya Allah sabab parantos dinyawaan tak sok aya syukuran opat sa ngeriu mun teu opat sasi sok ditarik kana nuju make biaya teh tah make modal teh tah atuh tatangga dikumpulkeun teh cai-cai acan mah omongan batur bener teh beres teh Pak cara ayeuna ajengan dipanggil ka dia balik teu dus-dus acan mah kitu kira-kira lananya ngan kuring eta masih ngartos sebenarnya ngan kuring mah teu peryogi dus gede mah nu penting eusi sok utara heuh kitu halus ngajawabna ulah sok ngagogoreng kampung sorang pokoknya ditanya sok pinuh-pinuh we nya lah majelis talim aya pangaosan aya ibu-ibu siang sok pinuh alhamdulillah nya sok ibu-ibu sok di absen geuning nya sok enjing sonten aya nu sonten aya nu enjing pan pangaosan teh nya
Lalanan mun enjing pangaosan teh enjing kene sok aya artis majelisna aya teh bari geus kolot teh lalanan dulur-dulur arenggalan majelis tos lami ngantosan hoyong geura dilebetan ku jalmi nu sami iman ceuci mangga ceuco cedia ceisa cemimin aya ada di dia kebenaran ayah kabeh mudah-mudahan panjang umur amin ya robbal 4 bulanan make biaya 7 bulanan make biaya ngabiayaan bud terus depan Allah teureun-eureun teteh tak doakeun bapakna sebagai punggung keluarga anu naon nu berjuang luar biasa sesuai dengan profesina pengamanan seperti si Akang profesina luar biasa Pak RT pemimpin yang paling bawah eta teh pemerintah urang sarere mana Pak RT na mana eta nya alhamdulillah jasana ageng luar biasa sing jadi ahli surga naon sababna aya permasalahan terlepas daripada peran serta Bapak RT beres teu aya nu pasea pasti dibereskeun ku R aya nu kapalingan hayam pasti ka mana laporana aya nu rek kawin bareuh ti heula pasti bebeja ka R padahal RT mah teu ngilu ngabareuh ente RT mah tak mudah-mudahan sing jadi ahli surga ya robbal setuju sasi tak sing karunya ka ibu teh nya Allah Rabbuna Karim jasa luar biasa nganung ta lain perkara enteng bapak mangan ukur tiasa ngadamelna we unggulnya tetanggung jawab risiko ker wekerek di penting istri mah anu geus bulan alaeun nangkup teu kena ngigir teu kena Allah Rabbuna Karim barang tuang ari mulut masih hayang kene patuangan teu narima leres teu Bu tak luar biasa kajeng anak sing hormat sing bakti kanu janten moal berkah hirup lamun teu aya doa nu jadiin inum hei manusia hormati ibumu yang melahirkan dan yang membesarkan kan gitunya punya jiwa ragamu dari air susunya kan gitu jadi orang teh dari air susu ibu doa ibumu dikabulkan Tuhan nu mantak inung ulah sak carita nah kata-kata inung sing baik kanu jadian budak teu naik sekolah si pinter melalui proses engke insyaallah ranking ke-1 amin ulah yang budak dicocok belat sia turunan di saha aing mah da mun hanyakan ngajurukeun sia atuh depresi budak teh bener teu kudu sawangsulna kata-kata anu hade tinu jadiin inung nya luar biasanya tak mudah-mudahan sing saroleh amin ya robbal alamin dapat kaputra tuh upami sanes karena ibadah Kang Ismail eta ngaraheutan putra moal tega moal tapi ieu khitan karena perintah Allah Subhanahu wa taala masyaallah saking kunyaahna kanu jadi anak kadang-kadang pasea budak jadi pasea kolot nyaah teuing tapi nyunatan Bu nya diraheutan ngaluarkeun modal ngaluarkeun biaya lillahi ta'ala ikhlas karena Allah insyaallah ia jadi ibadah di hadapan Allah amin.